setting. Ih, ayo bro, ayo, ayo bro. Si Doni itu teh. Woi, buru woi. Tadi dia buru. Mana ini kali si Sele tuh? Ah si Sele mah emang beurang wae. Sakola ge kan apa meureun mabal wae manehna mah. Oh, pupukeun jelema eta mah abaluy. Nyaho ayeuna rek gawe kos kieu. Lila. Mah tinggal wena meureun nya. Teuing kudu ge. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saran. Doni Pak, Umur berapa? 18 tahun. Tempat akhirnya di mana? Di imah Pak. Oh di Ima tadi bawa. Ngertinya mau da urang. Oh mana ka dia niatnya dari naon? Rek ngalamar neangan gawe. Nengan gawe ka dia. Heeh. Mana yang digaji barat duit di dia? Tong gede-gede lah Pak, 20 juta we. 20 juta mana gawe yang digaji 20 juta. Mana yang sepadi dibawa usaha? Dibawa ku uak. Uang mana? Eta uat ere. Oh mana juga uang di PT ya? Boga Pak. Sasi. Oh, eta mah tuh alasan orang. Berarti mana yang harus di PHP kan modelnya? Yang geus nama balik. Insya Allah mana mah lolos lah kurang aya di PHP kan mah. Mana yang niat mana ka naik naon? Bade nu utama mah ngarancis gawe Pak. Anu mawah teh dia. Individu Pak, abdi mah Pak. Individu. Yakin gak terima? Yakin Pak. Assalamualaikum, Wak. Wak. Kumaha cager, Pak? Alhamdulillah cager. Tiuk. Aya naon ya? Geus lila karek ka dieu deui karek ulin. Alhamdulillah, Wak, gawe teh lulus anu. Oh, nyameureun atuh. Ulah maneh teh ya. Kan cuma hampura, Wak. Ieu can bisa merena naon. Nya wios ari ulah mah nu penting mah maneh sing lancar we digawena, sing semangat. Dari ulah mah teu ngaharepkeun naon. Ngan piraku we engke lamun gajihan maneh teu inget ka ulah mah. Nyepir aku atuh poho ka uang pan uang nu geus ngasupkeun. Geus kitu atuh nyawanya. Ada kamana itu? Bari we heula. Oh, ngopi heula. Moal Wak. Aduh. Aturan nyawanya. Ayo hati-hati di jalannya ya. Ayo Wak. Lain mah boga lo teh meniti ngarti-ngarti acan. Sugan teh arek mawa naon kitu datang ka dieu teh cuma nuhun doang. Bos aing nanyakeun ya. Mana lah nanyakeun ADM ya. Ah, Bos. Halo Kang. Aya beja budak anu saaseup saurang ya. Kumaha ADM-na? Bos, aduh hampura budak teh macet ADM-na. Ah macet di mana Kak Dede? Pake ADM-na. Ih, henteu Bos, sumpah lagi. Kalau mun teu percaya, ayo bang datangan ka budakna. Oh. Piraku kul ka itu mah saya. Pokoknya Bos mah tong khawatir. Masalah ADM mah tanggung jawab saya lamun budak teu mayar oge nya. Kitu we Bosnya, hampura aya nya. Ieu aya liar deui ya. Yah, wae geus jadi duit mah beakeun mah diberekeun ieu. Si motem nih hese sum halodo mah. Tai suganya. Ih, lain aja teh sapi ieu mah. Bangke. Siga si Doni itu teh. Geus lah. Samporkeun budak teh.
naon Don? Ih, saha itu nya ngaturan urang. Saya teu wauh itu mah. Don, ieu urang Aldi Don. Don. Kumaha cager? Alhamdulillah cager di. Kenaon mana di dieu? Biasa orang keur ngalacimeut. Hor, biasa mana? Wah, kieu mah digawe lain. Anu mah keur teu gawe. Oh. Gagah maneh anu mah di. Ai maneh usaha naon emang enak? Eta usaha mana nya umurna keur urang mimiti ngalamar teh embe hiji teh tah. Oh, heun meta. Ayeuna mah ngalobaan. Kenapa bisa jadi loba euy? Ku urang diolah lah. Ayeuna geus ribuan eta embena euy. Ayeuna mah alhamdulillah geus narnak sapi ongkoh eta teh. Di urang ngilu gawe atuh ayeuna di. Nah, kabeneran Don. Naon dah? Aya pagawean mah ngan daek teu. Naon emang? Ngalajukut Don. Ngalajukut. Atuh da gawe mah naon wae lah. Nah, komo zaman ayeuna mah hararese neangan gawe teh. Oh, sih emang ya. Ya tapi hayu lah. Legeunan nya. Isukan datang we ka imah urang jam 8 nya. Jam 8. Heeh. Mau lamaran dong? Lah teu kudu piraku ngarit mau lamaran. Bisi gitu pakai lamaran. Nya isukan ka imah jam 8 nya. Ayo siapnya. Oke di kali itu kayak mah. Ayo tuh Jang, ayo pamit lah nya. Don, orang tiara ya Don. Aduh, aya sugan aing mah bisaeun si kehenet. Loba iya ya. Padahal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tong hilap ke rekan-rekan khususnya pemuda Karang Taruna. Like and comment, subscribe Kalamangsa. Mantap. Luar biasa.